kula kan ada malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimenangkeun ngabukak saha nu ngawiridna si pulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cak Tuhan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teh dipuat je bejakeun aya tuh buat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa ge nutup cek cenah kok jadi bararacet kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun aya dibukakeun aya ditutupkeun tah eta siga de ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus Tuhan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunya ieu sadunya lain di urang bae dipuat bae teh Tuhan Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entah komo atuh wow urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya udah tapi tetap dihaku bae dihaku cek keneh pas dek ditulis ku malaikat ulah waka ke tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtungin mencarang keneh kapal nyana jadi kenek bawa masyaallah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang geus urang eueuh di momana ge anu buca baca Tuhan Syekh teh dipuat kurang kumaha hararebat dan nu sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai thariqah makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara Tuhan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah ai nu henteu wirid kadinya teh henteu tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir mukbabe sadunya muat kabeh kan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali adi teh Tuhan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuhan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula mah teh hasana sogol ngadeng aing mah asyeuk ku aing tuh tapi ngirain seubeuh perasaan henteu cara kieu teh coba hadiahan pribados ceble tah mah pas itu Habis begitu lah. Coba ke hadiah aing ge. Tuh kan. Oh, cek urang bener tah ye. Nu geus ge lain deui. Asa ngeunaheun ngomong teh. Pas perasaan.
mun cara sayur teh uyahna asemna pas. Cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana. Aduh. Tah. Jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang. Kulantaran geus sababaraha taun ketenangan. Ni datang ka Tuhan Syekh. Kuatkeun ngaran kaula. Coba kuatkeun di silsilahna. Set masyaallah teu kebal. Teu kebal langsung bahas sebab hadirnya. Ji, ulah sakat hadir urang mamaca gitu tah. Kutub berombani walan terus kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiber deh kayang hadir cek gitu kunaon pakai usaha ya kutub berombani tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah. Ayo jelema teu percaya kakawalian Tuhan saya teu percaya aing teu percaya bae Abdul Qadir wali cek kana sebab jana sok naik kuda aju kudana pang bagusna wali mah cenah cek kana teu naik numpang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh kan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda itu ditumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mau numpak kuda lempang karunya si tumpakan berat teu nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nu sasakula becak kuda salila kura sehat. Dah, lu kurang ngomong. Teu percaya mah teu hese. Teu percaya mah teu hese. Ih, ngan sanajan kula numpak kuda, tapi kula mah teu ngaberateun kanyan. Wah, nya babawaan, nya tuan mah nyambi bisa teu berat. Mun hayang nyaho, ye, dedekeun ku maneh. Dedekeun. Horenganan nganggang. Jadi kuda-kudanya nama jadi itu nempel tak kuda. Didelekeun we kieu. Ih tuan. Kaget dah, mun yang percaya, kulak wari moal milu jeung kuda. Sila bade luhur kudana lurus ka ditu. Tuan saya nama sila bade luhur. Kakarak ya percaya, masyaallah, jakarak percaya. Aju nyana ka ditu deui sorangan se. Ngaji pedi mah atuh mun kitu set atuh ngagujubar. Eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel. Mata kuda teh teu karasa berat. Cek kuda teh isi geus numpak tancan, unggal numpak kuda. Cak kuda teh geus numpak tancan geus. Kuda ge kan ngomong deh jeung kuda. Ngobrol nya ge jeung bangsana mah. Aing waduh, itu makan kutuan teh teu karasa naon. Kan heran teh kuda nu sejen. Hayang disarua coba cenah. Pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni Mamondo ya aw. Jakna kuat moal kula ieu. Cak kuda nu sejen. Jelema mah leutik. Atulah nyaho jakna berat. Dosa meureun jakna ieu. Kuda ge ngomong. Masyaallah aya nu gede awakna tapi hampang. Aya nu leutik berat. Eta teh tergantung kumaha dirina masing-masing. Urang ieu bae mayit. Aya nu leutik berat gotong mayit. Aya nu gede berat biasa tah mah. Tapi aya nu hampang, gede hampang. Beda. Sebab asal jeger berat biasana. Lamun biasa bae teu pati jeger. Teu pati jeger hampang. Lamun komo biasa hampang mayit. Kos keur hirup da bae. Nah, hayangan kuda nu sejen, kekeh hayang ngomong ka Tuhan sekulah yang ditumpakan sakali, becak yana teh kumaha. Tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya. Tumpak kadinya. Nya da ge usad isad bae geus tumpak tancan. Cak kuda entos.
Masya Allah teka rasa nempel aja atau nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh nyana embung milu atuh terus mereka itu kuda nyanaan iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami kayak kitu sarua malah Imam Abu Yazid kan bari numpak himar nyen himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul tadi nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaanna tuh dihika himarkeun bae kok dipanggul sih hareran unggal liwat gitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tunggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak gitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong tuan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si jalega keneh besi berat teu hah besi berat teu himarna besi berat teu pan meureun ditenden di dieu berat mah akur ditenden di pundak atuh ngaberat mah akur bae jadi dinya keneh teu cekeuna besi berat teu ditenden di dieu mah teu kaharti cenah tuh besi berat teu kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akut berat henteu pan bisa henteu mun aya nyaho cekeuna kuari lamun diteuneun di dieu mah pan nempel tapi lamun diteuneun di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha cekeuna teh lamun ieu babawaan diteuneun ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun ditenden di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berat teu panjeung tuan panjeung tuan ge meureunanan akur berat henteu pan bisa henteu pan kumaha mah teu nempel ka himar teu kaharti manya teu nempel ya hayang dibuktikan kotlek himar terus bae lurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleuh himar deuleuh Abu Yazid sekian aja tah batak ge kula mah lamun numpak naon babawaanna diteuneun di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg geus kikian bae meskikian babalak ngomong ke baturna sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngaberatkeun ka hewan teu ngaberatkeun naik kuda naik himar emangnya nempel berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berateun henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadaengna masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan ku sabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babawaan nyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mah berkah di warung urut nyana we rokok beli lauk beli naon candat can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu Masya Allah urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya nu hayang mere mah keur mah aya